Meditaros langsung ngirintir. Aduh aduh abdi mah cinta daek bisul tak sumpah nage sarboa tanda genitan kenal sebulan mata duitan sok sanajan mata duitan daek bisul tak abdi mah cinta ari cinta kumaha dinya ari bogo kumaha dinya abdi cinta bulan saksina daek bisul tak sumpah nage sarboa parawan centil nembe ditaros langsung ngirintil. Aduh aduh abdi mah cinta daek bisul tak sumpah nage. Sarboa parawan centil nembe ditaros langsung ngirintil. Aduh aduh abdi mah cinta daek bisul tak sumpah nage ari cinta kumaha dinya ari bogo kumaha dinya abdi cinta bulan saksina daek bisul tak sumpah nage ari cinta kumaha dinya ari bogo kumaha dinya abdi cinta bulan saksina daek bisul tak sumpah nage. Iya, sarboa parawan Oh. centil. Alah. Alah, hatur nuhun Kang Eli. Sami-sami. Lain urang ngobrol-ngobrol Kumaha. tentang Bentar. Ah, Bentar lahir di Kota Bandung. Kota Bandung. Ya, urang ngobrol masalah Bentar. Bentar berdirinya tahun sabaraha ta Bentar? Perjalanan Bentar. 2005. Hah? 2005. Berdirina 2005. Oh, 2005? 2005. Anyar ke 2005. 2003 mah bala-bala. Hah? 2003 mah bala-bala. Nah, Nya 2003 bala-bala. lain asa liar. 2003 bala-bala. Ieu mah 2005. 2005. 2003 cangcut. Gus. Kumaha geus kitu tah? Iya ya kumaha ya? Ai sadaya-daya. Pasrah wani nama. Oh, jadi lahirna Calung Bentar 2000. 2005. Wah, perjalananana sabar tahun? 10 tahun. Aya 10 tahun. Hah? 20 20 tahun? 20 tahun. Nya sok matematikana kumaha? Nya pokokna mah 2005 lah. Ayeuna Oh, 20 tahunnya. Ya, 20 tahun. Perjalananna Tak hebatnya. enak geus kalolot gitu. Ruksak enak geus. Ah. Ai kapungkur sangat terang Ade Ruci sareng Abdi tahun sabaraha baheula teh urang teh? Keur tahun suaranya teh 84-an lah. 84-nya Kang Ade Ruci jeung Abdi teh tahun 84 sasarengan. Apaan apa? Urang teh pernah dagang bakso di Adewarkad. Oh. Dagang bakso benar. Oh, di Cisaheum baheula ieu di Cisaheum. Fungsi jadi preman pan ieu. Dagang koran pernah ya mah. Di Haji Ikin. Nya di Jiki. Dalang Edan. Nya. Bade biar data, bade ngobrol. Bade ngobrol. Jadi pancat kaki. Ya ngobrol. Kene ka ieu perjalanan Ade Ruci jeung Ujang Amor. Nya. Bentar ayeuna ngeunaan Bentar. 2005
berdirina. Nya. Salami 20 tahun kamana wae manggung bentar. Manggung bentar paling jauh Kuningan, Karawang, Pangandaran, Jakarta mah. Jawa Barat Taman Mini. Taman Mini sering Taman Mini. Baheula fotona jeung almarhum Didin teh. Eta, almarhum Didin. Kur barudak ngora sabaraha tahunan umurna teh teh? Eta Di Taman Mini. ke apona ke rumahna. Bahasa lonok-nogan we. Bentar perjalanan manggungna geus luar biasa pokoknya ka mana-wana. Ayeuna bentar pernah teh jadi juara. Wah. Pasanggiri lamun calungpa pasanggiri. Mineng atuh. Hah? Bahasa Mineng naon Mineng? Sering. Oh, sering. Pasanggiri mah kantos 2012, 2013, 14, 17. Pokoknya abi 5 kali kayak juara. Oh, juara. Oge ka grup sejen Parasea, da abi ngiluan wae. Jadi disebutna bentar naon? Penta perkusen aya nama. Lain, tadi teh bentar naon? Bebenteng Tatar Sunda. Bentar benteng Tatar Sunda. Benteng Tatar Sunda. Gitu. Meni bararanga. Da kitu non ari balelo wae mujang mah. Mang Ujang, ai pendiri bentar saha wae baheula? Pendiri bentar, pendirina saha wae? Ieu masalahna ieu. Pendiri bentar saha? Abi teh pendiri bentar mah abi heula mimitinya, abi ieu. Kompromi sareng tukang kenang. Kompromi bentar. Saha teh tukang kendang? Nanang bentar. Nandang bentar. Bukan. Oh, aya pendiriona oge nya. Aya. Ngobrol meureun ngobrol. Ngobrol. Tah abi teh kurang tah pemain bentar teh. Kurang tah aya ieu. Oh iya, apa? Heeh. Iya. Eta teh bubaran ti grup Guntayangan, ku abi dicabut. Benar aya grup guntayangan. Aya baheula teh. Anu benar. Naon Guntayangan singkatanna? Guguyon nantirkeun tatari parahyangan. Ari HM naon tah HM? HM naon HM? Untu manis. Untuk manis. Jadi bentar teh pendirina tilu. Tiluan abi Nandang. Teras ieu Kang Agus jeung Kang Kos di ieu teh kaluaran grup sejen. Nya abi ge kaduhung. Nya kaduhung teh ka Amerika. Iya jebolan grup Pakuan. Iya jebolan grup Pakuan. Pakuan. Ai Pakuan di mana? Iya sareng Heribuk bae lama. Sareng Heribuk geus ku abi dicabut. Tanya grup kaget. Oh, kaget apa? Kaget mah apal. Aku abi ku soal maot baturna, ku abi cabut. Ruruntuk ku. Ai kaget mah jeung warsa urang nya. Mengnut. Nut. Dari bawah ku abi jadi bentar sadayana. Oh, jadi bentar. Tahun 2005. Ulah daek asup ka bentar mah. Nah, Garering caracat. eta mah geus kolot ayeuna. Geus kolot ayeuna. Tapi kena ke cacat henteu teh cacat. Abdi alhamdulillah ada roci ningali aing baraya cek teh. Karunya. Oh, pikarunya. Tapi bisa nyalung deui nya matak di bentar sadayana. Tos aya pendirina, bentar masih kene jalan. Sing sarehat ieu Kang Agus. Sing Amin. sehat. Nya da ieu mah sehat wae ieu mah. Sehat. Ieu ti Palestina. Tah abi bentar vokal teh tos beak 7. Heh? Vokal tos beak 7 kita nu terakhir. Nah, beak 7 ke vokal beak 7. Nya abi teh ieu nu terakhir. Eta teh gonta ganti wae vokal teh. Naha. Anu pertama mah abi vokal teh. Kan abi nyanyi arutah kabeh. Oh gitu, penyanyi Eli. Ai harita mah basa abdi ka ditu ka bentar. Agus saha Agus. Karena pabrik komentar. Agus Kausundana eta teh. Heeh. Eta teh sami kita mana. Ya mata kita abi ge ulah daek ka bentarna. Jadi gering ka dadak. Lain Mang Ujang. Ari regenerasina aya teh enak generasi Tah, aya bentar ya. Generasina. Justru eta mata kamu.
Lain ulah nurutan Mang Ujang justru eta wae. Kumaha? Teu boga generasi teh. Aya boga ge cara empelak orang ngalawan. Abi mah aya alhamdulillah. Aya tiap latihan teh mah kerupuk. Yang dibere naon ai mana? Ini pada boga murid aya ieu boga murid mah. Boga murid ya, murid. Sabar hiji. Murid sagrup. Sagrup. Hebat abinya. Lah ya bener hebat. Gaduh sagrup. Salira mah hebat. Lain grup naon, beucing Hebat. lain grup calung naon. Grup calu grup naon? Lain. Grup congkak. Aing bora di Bandungan. Lain. Kang Ade Ruci selaku pupuhu ieu calung bentar. Cing pesan sareng ka SMTP. STP. Abdi kagum non teh kagum. Abdi kagum ku SMTP, abdi bunga sekali. Apa bunga? Bagja, pokona bagja abdi ditampi ku SMTP. Sareng kru-kruna sadayana alhamdulillah pokona mah is the best lah ka SMTP mah. Hah? Pokona SMTP. is the best kanggo bentar. Eces pisan. Eces pisan. Mohon. SMTP Eces pisan. Lara nganuhunkeun kanggo ka Salira Naon ai Salira sebagai apa? koordinator. Oh, koordinator. Waduh, parah. Tapi biasa Koordinator. magelaran di SMTP kan lewat AA. Aduh, Atur nuhun ka Ujang Amur. mohon ketua paguyuban teh Bapak Juyaman. Bapak Juyaman. Bapak Juyaman. Kalaresan Bapak Juyaman teh tiasa kadio hujan agung di Wadoma. Diwakilan ku Ujang Karma. Oke abi nganuhun ka Cipok. Lain Cipok. Ya. Aduh. Cipok teh. Aisyah. Ya, ari Cipok mah. Eta di Cipok. Ipok ongah. Oh Ipok ongah. Hei. Ipok. Ai Cipok. Ya. Ya di papatanda. Ya. Ngahaturkeun nuhun ka Kang Ipok ongah. Ipok ongah. Aparantos nampi abdi tiasa tampil di SMTP. Dah, sok. Sok. Didinya. Sok. Bisa matra. Itu sama. Aduh, atas ya. Jeluk itu ai. Terutama ke teman Facebook aku, Saha. Ibu Pipit. Ibu Pipit. Itu teman Facebook aku. Ngan urang hanjakal HP-na retak. Udah meuli namanya di rongsok atuh da. Ados Kang. Itu senang ngomong itu. Ya. Ngaturkeun naon? Ka Ipok ka SMTP. Itu senang ngomong. Sok. Kada sia ulah Cipok. Tuh. Ngaturkeun nuhun ka Ujang Ipok. Ini Ipok. Ka Ipok Ahong. Ipok ongah. Ipok ongah. Bagus balik. Ka Ipok Ipok ongah. Ngaturkeun nuhun. Ngaturkeun nuhun. Sim abdi tos Terus ditampilkeun di SMTP. SMTP mugi-mugi Mugi-mugi Kang Kang Ipok sing engal sing damang, engal damang, sing gruntus raut, sing runtut rambut, sauyunan. sauyunan, nu ngariut, ayun-ayunan. Geus lagu heula Pak Jajat. Tak kieu. Ya, urang sakeun lagu nu salina. Yo Kang Eli ya. Leus. Sarajana aya Pak Jajat. Hatur kanggo sadayana wargi SMTP di mana we ayana. Salam pangulujeng isi kuring sabaraha kanca di reg-regan bentar. Nya kan? Duh, asa heran kunaon loba pikiran
ngalamun terus-terusan bingung iraha kuring rek senang antara senang jeung runeung pajejeut hate telir benang kusnun diberes kenana antara senang jeung runeung atawa tilemu bagja teueum ayeum adem ayem nilik pajejeut tuh yang ngageuna duh asa heran kunaon loba pikiran ngalamun terus-terusan bingung iraha kuring rek senang atawa tinemu bagja tentrem ayem adem ayem bingung antara senang jeung ludeung atawa tinemu bagja tentrem ayem adem ayem bingung